Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya. Juk, awak kereta berangkat. Juk. Tengan, coba aing lamun hirup beunghar. Moal kieu. Gawe teh kuli da balangsak. Coba lamun teu balangsak mah aing beunghar meureun moal jadi tukang kuli kieu nya teu kieu da teu boga duit moal kabayaran hutang moal kabayaran emok aing mah heulah kumaha deui da coba nya heuh lamun bareto aing daek kasih Ubed meureun moal aing sengsara kos kieu beunghar meunang aing ge Sarawai kos batur. Ieu mah aing hirup teh capek. Duh, tingan. Ayeuna coba si Ubed keur naon nya? Kumaha nya? Duh, tega. Jadi kangen ka si Ubed. Tingan. Si Ubed fotona. Ini kos kieu. Teuing ayeuna nya kumaha ya kabarna? Apa gini lulus konelah majikan baikan guys sore ieu Habib ieu istirahat lah mendingan di Sudan we ngimpi aing jadi siluman orai ke jadi naon ke Astagfirullahaladzim Aisyah aku naon. Aing keur bareto we sia diajak kawin ku aing. Embung. Ayeuna saya enak ada tong loba omong. Gila sia mah. Aduh. Mau naon ieu? Lain da. Apa sungut deket ka irung? Aduh. Aduh. Duh, kumaha wae ya? Baju kesayangan gunungan aing mah gara-gara ngipikeun si Ubed gantian ieu mah nak asmon loba keneh